kita sampai desi selalu si aja kemana tuh ayo ini musuh apa itu Bang, kenalan bang? Aing keringin jalan nih, euy. Ding, pangyokeun heula bedog ketong euy. Aya akar ya, aduh aing. Bedog. Gak tuh. Heeh, Enggak bedog unggul. bedog kungkul. Ya bang. Aduh, ding aing ah. Salah. Kopi kita teteh. Kopi. Heeh. Ih, lain sekalian atuh. Paningan poho aing ge kan ngopi aing. Burit manten atau aing nguseup ya mah hayo ditutah kieu wae. Blog. Bang, Woi, ya. sate sial nyian. Aing tara ngopi. Aduh. Ding, Naon deui, Bang? aduh aing poho ding euy. Sekalian cai herangna. Mun mati tadi ek nih tah mau itu ieu teh na kumaha. Pan poho aing ding. Aduh. Aing poho, ieu naon cek dokter cenah memeh ngopi teh kudu nginum cai herang. Na gelas jangkung we. Heuh katuh. Sok naon deui buru lah. Ame aing kete kudu bolak-balik deui ya. Aing ek nguseup burit. Geus eta hungkul, cai herang hungkul aing poho ieu ulah kang ngopi cenah cek dokter teh kudu nginum cai herang. Kagalasan. Anjing teh. Mun lain polos ku aing da ditonjok dadana saeutik. Aing geus tilu balik. Titah-titah wae. Anjing rebok tah. Kan uyah. Bok cia anjing pingsan di kebun tah. Wah. Bang. Woi, Ya. Iya, aing burit lah, ek nguseup. naik ka mana sia? Ek nguseup geus burit lah. Nuhun atinya. Heeh. Kunyuk na sia mara cai naon ieu baba. Obat kuat, Bang. Kunyuk sia baba. Aduh, kunyuk si kunyuk kita nyokot cai aing kala ka. Asa cai uyah ieu mah. Pah, asin goblok. Awas sia ku aing lamun datang deui ka sia baba. Lah, kunaon? Bang, Sia teh teu pikiran pisan di titah teh. kunaon? Aing titah nyokot cai herang geura. Ku si kehe da dibere cai uyah meureun meni asin-asin teuing. Pangyotkeun cai aing dik. Kusaha? Bisa roding babal teh ah. Panyet cai nginum nu herang. Nah, ini tadi ka aing atuh. Atuh sia teh kabina-bina teuing babal. Hah, aing ah. Salaman lukisan meunang geus nitah-nitah deui. Enjing sakedeung. Ku aing dibere kado. Aing. Bener. Enjing kewa ngalah kado jeung aing. Atuh. Kayak bisa roding beda, menik palal kieu ieu. Letah aing. Nah, si Oding wanian kitu kawadoyok di jailan kitu euy. Tapi da resep siga mah ku aing di jailan di sekalian lah. Nah, mana kalau si Oding uyah teh? Oh, iya tah. Si Oding. Aing mah kagok pokona tah. Ih. Nah, ieu cara saeutik sana teh nya. Anjing, dia wadoyok rebok teh lah. Bisa itu curiga udah.
gitu. Wak. 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 Woi, Nah di mana? dia itu Kang. Yo. Aing jalan ya. Pergi ke kebun ame henteu. Tah. Tadi itu jalan. Ke mana wae sukan ku aing di alat teh kadu teh. Iya ki pan aing di dieu 40 tangkal burik. Isukan ku aingnya paling 4 tahunan deui lah. Tah lamun panen ku aing sia dibere. Isukan. Napir aku isukan? Isukan pan aing kakara melak. Nah, isukan aing teh ayeuna. Nah, sia atuh meni isukan wae. Isukan ku aing dibere tuh dulu lamun panen mah. Ayeuna 40 tangkal. Ku buahan hiji 50 siki we burik atau 20 siki. Sia ku aing dibere hayang 2 hayang 3 mah. Kagok anu sakitu mah loba mah. Nya minimal genep atuh ka aing mah. Heuh dibere ku aing genep kekehe disukan. Isukan teh ayeuna buruna wa. Mane kos lain kolot tuh da. Omong-omongan teh. Isukan mana mah kakar ge melak kehed. Nah sia make naon deui bebel. Ih, teuing wa. Kursi oding bade kursi oding. Nah sia atuh bebal. Kursi oding eta mah wa. Sia teh astagfirullahaladzim. Si kunyuk teh hijieun budak waing. Ada make uyah si bebel kehed. Bebal teh si burik. Kehednya unu hijieun. Jangankan gedung gubuk pun aku tak punya. Jangankan permata, uang pun aing tegableg. Sia atas mana saroding? Busuk. Sia hirup teh urusan gawe. Galapatengan ngusep we jeung ngusep. Pan eta gawenan kumaha? Heug meunangnya sia laukna. Menang lah. Mana cik aing neuleu? Menangis, Bang. Dilepaskeun deui ku aing karunya lah. Hiro ku geus meunang dilepaskeun deui bebel. Ya heueuh karunya atuh da. Menang nagengan hiji, jadi karunya baladna. Sia aluk mau usaha kaed ulah. Loba teh ngusep sia teh pangadulan bebal. Urusan gawe sia teh pasti enjut ngan uludal. Mending keneh gawe kaed luan di MPG. Lah, harayang teuing. Sia jadi pangadulan we sia. Ma aing we atuh, meni nguruskeun hirup batur. Lain gitu bebal sia teh aing mah karunya we ka sia. Bisi isukan teh sia yang kawin yang nanaon. Ya kawin mah tinggal kawin atuh naon hubunganna jeung nguseup. Banget sia tah bebal di papatahan teh mah sia teh yang belah antau ka ditu ku aing misi dijabret. Pematakan ulah loba omong, hirupan nafsi-nafsi we atuh. Kehed sia digeunggeurkeun sakitu ke mending ngluntrung we babah. Kehed deh. Ngalonyeng. Berubah. Tuirkeun ku aing ieu na. Sia anjing lembok goblok. Aduh. Saat euy. Anak itu. Nah, apa saat gitu? Aduh, si goblok na ieu saha anu nutup. Paingan ge nutup. Goblok. Hanya bisa nutup itu berarti lamun ayeuna pareum deui berarti anu ngeureuyang. Bokja. Wah salah pasti si Sarodi ngeureuyang si goblok. Awas si Sarodi goblok. Anjing kena. Aduh si goblok geus nutup deui wae. Da ieu mah meureun ciga nama aya nu ngaheureuyan.
Gepok si anjing tabulak balik kadinya. Lebok sia kunyuk kayak naon jeung aing sia kunyuk kedah naon sia jail ka aing bebal. Teu bang. Kedah naon sia? Ya. Wah aing jabron sia kunyuk. Ampun bang. Sia naon pedah naon badah? Teu bang. Ampun. Ampun. Sia kunyuk. Kahet sia ba. Sia teh kunyuk teh ku aing. Awas sia kunyuk ku aing. Sia kadieu deui ku aing. Tampiling sia ba. Alah, ku aing tampiling balik. Awas sia kunyuk. Ayo dulur kurang hiburan heula nonton sketsa komedi nu atere